jenengan. Allah Nur Rahman Nur Rahim, langgeng parin kasaean, kabeh puji nu Allah ti heula. Daya tungtung nu langgeng tengali heula, tuluy rahmat Allah salam, salawasna ka nabi, nupang alusna tauhidna, keluarga sahabatna, jeung nu turut kana jalan agama teu nyoledat. Sanggeus kitu sing nyaho wajib ma'rifat nu wajib di Allah 20 sifatna. Allah wujud taya mimiti, tungtung na nyulayaan kamaluk di segalana, jumenang suginanggang hirup ti heula kawasa, ngarusakeun uninga sagala nu ngarungu, nu ningali jeung ngadau ka Allah sifat nu 7. Nadham punggus sifat qudrat, iradat sama jeung basar, sifat hayat ilmu kalam, ulah samar sifat wenang, kupadolna jeung adilna, tinggal sagala nu mungkin, jeung damelna ngutus Allah nabi nu palinter, kapercaya tabligh sareng sifat bener anu wenang, di anbiya tina sifat tengurangan kaya hampang, kernyang urat diraksa anbiya cara malaikat, eta wajib jeung ungkulan malaikat nu mustahil, lalawanan sifat wajib nalar mane 50,
wajib tafsil 20 lima eta wajib kamu kalapek nyatakeun masing teleb Nabi Adam Idris Nuh jeung Soleh Ibrahim kabeh diturut laku sholih Nabi Lut Ismail Ishaq nyakitu Nabi Yakub Yusuf Ayub kanya kitu Nabi Su'aib Harun Musa Nabi Yasa Zulkifli Daud jeung Sulaiman diseja Nabi Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa Muhammad Wakasantong Sulaya tetep ka eta kabeh rahmat jeung salam keluarga kabeh salanggengna aya malaikat henteu rama henteu biang tarakulam tara leueuh tara tuang tafsil nu 10 malaikat Jibril Mikail Israfil kaopat Israil malaikat Munkar Nakir Raqib Atid Malik Ridwan tasakitu anu opat tina kitab tafsilan Taurat Musa serta pituduh turun Zabur Daud Kitab Injil Nabi Isa Kitab Quran kapang alusna manusia Kitab Khalil sareng Kitab Nabi Musa dina eta dawuh Allah nu kawasa saukur hukum nu disumpingkeun ku Rasul hakna eta kudu taslim qabul iman urang kana poe akhir wajib jeung sagala dina eta anu ajib